salaku nu macakeun warta dinten ieu. Dinten ieu abdi bade nepikeun hiji warta ngenaan kamacetan lalu lintas dina mangsa lebaran. Wilujeng ngadangukeun. Dina mangsa Idul Fitri taun ieu, kaayaan lalu lintas di Kota Bandung katingali rame pisan. Loba kendaraan ti luar kota anu asup ka Bandung pikeun mudik sarta silaturahmi jeung kaluarga. Sababaraha jalan utama di Bandung katingali macet pisan, utamana dina jalur kaluar jeung asup kota. Hal ieu disababkeun ku jumlah kendaraan anu ningkat pisan dibandingkeun jeung poe biasana. Pihak kepolisian geus ngalakukeun sababaraha upaya pikeun ngatur lalu lintas. Di antarana nempatkeun petugas di sababaraha titik anu rawan kemacetan sarta ngatur arus kendaraan. Warga jeung pangendara dihimbau supaya tetap sabar sarta taat kana aturan lalu lintas demi keamanan jeung kanyamanan babarengan. Pangendara anu bade iinditan jauh disarankeun nyiapkeun waktu leuwih awal mariksa kaayaan kendaraan sarta tetep